Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Jaki Sofyan di kelas 11 MIPA 2. Abdi bade ngidarkeun warta anu judulna pendaftaran SBM. KIR nyaeta singkatan tina kelompok ilmiah remaja. KIR teh kaasup eskul anyar nu aya di Semeja. Sabab KIR teh kaasup eskul nu anyar, jadi anggotana aya sakadikan. Ku kituna ieu eskul ngayakeun pendaftaran kanggo kelas 10 atawa kelas 11 anu bade masuk ka ieu eskul. Pendaftaranna dimulai ti kaping genep nepi ka kaping 10 Februari. Sanaos kitu, bilih aya siswa atawa siswi semanja anu bade masuk ka KIR, tiasa ngahubungi anggota KIR anu sejenna. Eskul ieu dibimbing ku Bu Tuti sareng Bu Eis. Eskul ieu dibentuk meh siswa-siswi semanja jadi karakter anu kreatif jeung inovatif. Di eskul ieu arurang ngalakukeun praktikum jeung atawa penelitian tuluy dibentuk dina karya tulis. Misalna makalah, esai atau reas sajabana. Eskul KIR biasana di poe Jumat jeung poe Rebo. Di bukana pendaftaran ieu diharapkeun siswa atau siswi semanja barade asup kana ieu eskul. Cekap wae sakitu partati abdi salaku anggota KIR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.